Faqamat Fatimatu, Siti Fatimah nangtung. Kemudian Siti Fatimah teh naros ka Kangjeng Rasul, ma amaluna, dupi amal naon eta awewe sehingga yu'adzabna bi'adzabin syadid, disiksa anu pohara jasa ya Rasulullah. Saur Kangjeng Rasulullah, amal mu'allaqatu bisyariha fa innaha kanat la tughatti sya'ha minar rijal. Awewe anu digantung buukna kemudian dihandapna digarang make sene, ieu otakna embun-embunana ngagolak sene, eta adalah umat simkuring. Awewe anu buukna rurundayan di hareupeun salaki, di hareupeun lalaki mana bae nu lain mahram. Pan kuari deuleu ari eta nu digantung lisana ya Rasulullah. Wa amal mu'allaqatu bilisaniha anapon cak Kangjeng Rasul, awewe anu digantung lisana kemudian lak-lakana dicician ku cai panas, fa innaha kanat tu'zi zaujaha, eta mah awewe anu sok nganyerikeun lisana ka salakina. Coba eta awewe nu kos kitu cilaka 12, asal boga duit diusapan salaki, asal teu boga duit balik ka ditu gedean kanjut bae. Iya tah kuring barang neuleuh tadi, oh iya ayatna laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kanjeng Nabi berangkat melalui buruk dipanggil ku Gusti Allah, ja urang ai hayang-hayangan moal bisa wari urang nyeun proposal ka Gusti hayang diberangkatkeun ulah ka Baitul Maqdis, ulah heulanan ieu mah ieu ka Madinah bae. Oh, 12 tahun kaburu modar. Jamaah Bang Haji Yasin anu deuk berangkat jeung kula, Masya Allah nu geus paeh 5. Geus paeh 5. Teu bisa berangkat. Hese lamun lain panggilan Allah, ieu ka dieu ieu ka dieu, lain semata-mata nang urang panggilan Allah. Dek dieusian ceuli ku hikmat-hikmat, dek dieusian mata ku hikmat-hikmat, dek dieusian sungut ku cau-cau. Aya teu kabagian. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, kanjeng ningali kana ayat-ayat kebesaran Gusti Allah. Kunaon eta? Ku beningna hati. Lain Kanjeng Nabi bae. Umatna di mana bening bisa ningali ka Gusti Allah ku mata hate, di akhirat bisa ningali ka Gusti Allah ku mata ieu. Lamun para aulia Allah geus deuleu ka Gusti Allah kana kebesaran Gusti Allah ku mata hate, lantaran beningna hate. Nala sakumaha Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi teh imimiti berangkat Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, ti Masjidil Aqsa naik ka luhur ka Sidratil Muntaha. Dedeleuan Kangjeng Nabi sebagai ayat-ayat Gusti Allah anu luar biasa geus didardirkeun ku Imam Dardir. Di Bukhari geus nyata, di Muslim geus nyata. Urayan ulama ngajelaskeun urayan ucapan Kangjeng Nabi jelas. Ngan aya hiji beja geus peuting ieu mah ye nu sok dicaritakeun ku Sayyidina Ali. Wa qala Aliun radhiyallahu an karramallahu wajhah. Cek Sayyidina Ali, dakhaltu ala nabi ana wa Fatimatu, simkuring lebet ka Kangjeng Nabi sareng garwa simkuring Siti Fatimah putri Kangjeng Rasul. Barang lebet ka Kangjeng Rasul, Masya Allah, kaprenda Kangjeng Rasul teh yabki bukaan sedidan, keur nangis pohara nangisna pohara. Fakultu cek Sayyidina Ali, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah, mayubkika, naon anu nganangiskeun ka tua? Qala saur Kangjeng Nabi, ya Ali, lailatan usriya bi, ketika peuting diisrokeun simkuring
ra'aitu nisaa ummati yu'adzabna adzaban syadida. Sim kuring ningali ternyata horenganan nu loba disiksa di neraka jahanam teh awewe umat kula. Na iyalah laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kangjeng Nabi ditinggalikeun berbagai ayat-ayat Gusti, di antarana Kangjeng Nabi didelekeun ka sorga, bahkan Kangjeng Nabi ngalengkah ka sorga. Ditinggalikeun ka neraka, bahkan Kangjeng Nabi aya cicing di tengah neraka. Ningalian saha ieu nu panglobana ahli neraka. Ya Allah ya Rabbi, korenganan sarwiti. Ambalayah di neraka awewe malulu Gusti. Allah nu cek rusia dena aing teh jadi awewe can puguh tekan neraka nya lagi. Awas ya, tas awewe lalaki ya, awewe heula. Ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sya'riha. Sim kuring teh ningali awewe digantung rambutna di neraka. Duh, ya geli di maguha ngagolak embun-embunanan. Nek teh cari kumaha cek Kangjeng Nabi. Wa ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi lisaniha wal hamim yusabbu ala halqiha. Belah dia aya awewe deui digantung letahna. Sementara cai panas dikucurkeun kana lak-lakanana. Dek teu kumaha cerikna. Wa ra'aitu imra'atan yusaddu rijlaha ila zadiha wa yadaha ila nasyatiha. Aya awewe anu digantung di talian di bagudet, sukuna datang ka susunat, leungeunna datang ka embun-embunanana. Wal malaikatu yadribuna ra'saha, sementara malaikat nenggelan sirahna di maqami aminan nar, maka pentungan tina seuneu. Da kumaha teh ceurik da Ali. Wa ra'aitu imra'atan wajhuha wajhu khinzir wa badanuha badanu himar. Aya awewe deui aneh, ari beungeut na ieu beungeut babi, aya awakna awak himar. Dek kumaha teh carikna terakhir wa ra'aitu imra'atan ala suratil kalbi. Awewe rupana kos anjing bae. Kos anjing kumaha teh carikna Ali. Taqamat Fatimatu, Siti Fatimah nangtung. Kemudian Siti Fatimah teh naros ka Kangjeng Rasul. Ma amaluna. Dupi amal naon eta awewe sehingga yu'adzabna bi'adzabin syadid, disiksa anu pohara jasa ya Rasulullah. Saur Kangjeng Rasulullah, amal mu'allaqatu bi syariha fa innaha kanat la tughatti sya'raha minar rijal. Awewe anu digantung buukna kemudian dihandapna digarang make seuneu, ieu otakna embun-embunana ngagolak seuneu, eta adalah umat sim kuring awewe anu buukna rurundayan di hareupeun salaki, di hareupeun lalaki mana bae nu lain mahram. Pan kuari deuleu di ditu di hareup isuk-isuk jam 7 pan kolot ge kararieu bae neulekeun. Itu mah buuk dah mantep tuh. Weh, mantep jasa itu mah, putih deui. Urang mana itu? Wah, Lampung. Gede adat ieu mah ye. Ai itu ngarundai itu hideung Brebes. Coba bayangkeun ku Kangjeng Nabi geus kadeuleu wala qadra'a min ayati rabbana qadra'a min ayati rabbihil kubra. Masyaallah. Ari eta nu digantung lisana ya Rasulullah. Wa amal mu'allaqatu bilisaniha anapon cek Kangjeng Rasul awewe anu digantung lisana. Kemudian lak-lakana dicician ku cai panas. Fa innaha kanat tu'zi zaujaha. Eta mah awewe anu sok nganyerikeun lisana ka salakina. Asal salakina tas ngariung bae haju bae tas di mana?
Peting-peting kalau loyogan malulu batur ge Bali sapira mau berkat doang kok koprak berak 12 mau dibejakeun aya jelemana di dia coba eta awewe nu kos kitu cilaka 12 asal boga duit diusapan salaki asal teu boga duit balik ka ditu gedean kanjut bae ngojek ku ngojek na teu meunang duit bae mabur cek salaki hek bae mun sugih aing nyandung ya sebenarnya mah ngancamna kana nyandung ieu ge nu ngaharewas panitia masjid geus etilu ye kiai kawinkeun atuh emang urang nu di imah galak ya Allah cilaka ye si gade aya eta anu digantung susuna wa amal mu'allaqatu ala sadiha anapun awewe anu digantung susuna fa innaha kanat tu'zi farasa zawjiha eta mah di mana-mana salakina eueuh nyana siapeun didayung ku tatanggana mempersilahkan kanu sejen bahkan masang tarif nyana masang tarif tukang ojek cukup 10.000 utang supir angkot 15.000 ya Allah tukang kenteng 50.000 Kiai emang aya di Cilongok aya kula nyaho jasa nu pasang tarif itu nyaho emang Kiai pernah ditawaran aing sia dulu bajasa di dieu tah di Kebon Kalapa Masya Allah pohara jasa itu Pak Kapolsek sering ngider maksudnya neangan karena ge geus teu pareres ya lah ulah sok bos sombong atuh kan di deuleu di ditu yang subur geja kos kitu atuh silut pike pan kos kitu atuh meureun nu dariuk dieu ge asana atuh lah yang tekanyawan be is mudah-mudahan udah diuki manteu amin ya rabbal ngan hayang doang kakarak endek doang mudah-mudahan ulah jadi lamun kukula dibukakeun bukuna di Pemda lillahi ta'ala nya billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun wallahu a'lamu bibaradihi wa ayyuhalladzina amanu lingalingong adegang padang imankeun ya ladzina kabe innamal khamru angin pastine utawi ngombe sajeng al-muskirul ladzi yukhamiru akla tegese kang ngawurkeun kang nutupan ya ladzi ing akal wal maisir walan judi al-kumaru tegese tarohan tumpangan wal ansabu pirang-pirang berhala al-asnamu tegese pirang-pirang patung wal
azlamu lan pirang-pirangun dinasib kodahun tegese pasar kodahul istiqsami tegese pasar pirang tegese pasar kang amrih dung-duman nasi rijzun iku pagawean kang ala khabithun tegese kang jember mustaqdarun kang den bilang-bilang angat amali syaitani kang tetes saking pagawean setan allazi zainuhu kang mapaya setan Jitani buhum maka pada ngadohi sirakabahu ing rijis sunai rijis atau gezer rijis al-mu'abbar an al-ila syaikang dan gawe ibarat saking ikilah pirang-pirang perkara antap aluh saking yang tapi gawe sirakabahu ing rijis la'allakum tuflihun manawa sirakabahiku bahagia sirakabahiku Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'aniyas salati fahal antum muntahun Wallahu a'lamu bimaradihi yang pasti ngarapakan apa setan dan dibahakan ya syaitan dalam antara sirakabahi perpaduan wal baghdha lan bebenduan fil khamri ing dalam sajeng wal maisir lan judi iza ataitumuhum tatkalan kaken sirakabaing karana khamri lan maisir lima yasuru fi min nasyari wal fitan na barang kang hasil yang main dalam karana khamri lan maisirnya tan saking kalan dan pirang-pirang fitnah lan nyegah wa yasudakum lan nyegah ya lan sering sakababil istighal bihi makalawan sebab katungkul kalawan kana khamilan maisir zikrillah saking elinging Allah ani salatulan saking salat khassaha bi zikri nang tuken ya Allah ing salat kalawan zikir Taziman lah kenarang agungkeun lah kadua salat fahal maka anata utawi sirakabai kukang narima kacegah kabean ityani masaking nekaakeun ing karana khamri lan maisir intahu tegese narima kacegah sirakabai wa ati'u Allah wa ati'u Rasul فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ Allah alam bimaradilan pada nurut sirakabe ing Allah lan pada nurut sirakabe ing Rasul Allah lan pada wedi sirakabe al mausiyah ing pirang-pirang mausiyah maka lamun mengo sirakabe saking anu taati saking taat maka pada urus sirakabe ing satuna inna ma'annama pasina ikut tetep ing atas utusan isun agung utawi nekakeun kang nyata
al-iblagul bayin tegasna negakeun kang nyata wa jazaa'ukum alaina lan utawi balas sira kabeh mah iku tetep ing atase isun agung. Ieu ayat jaritakeun hukum tentang haramna arak, haramna judi, haramna susuguh kapatu, haramna ngundi-ngundi nasi. Ialah ayat pamungkas. Sebab Gusti Allah ngaharamkeun arak tadarruj, artina nungtut teu sakaligus. Nu mentek teu sakaligus lantaran mabok di zaman harita jadi budaya Arab. Di Mekah, di Madinah, di mana-mana orang Arab dia hobi na mabok. Sepugu di wilayah Eropa maka di terus Australia. Datang ke kiwari sama jadi budaya. Di urang Arab teh kahobi dan luar biasa sehingga lamun maghrib teh maghrib seng-sengan kaambe bau arak. Lempang kagang, lempang di jalan raya, lempang di sela-sela imah, nu kaambe teh ambe arak kulantaran eueuh iji imah di jerona eueuh arakan moal aya. Burak jadina ieu arak teh. Mendak begitu Kangjeng diutus di Mekah, arak masih kene can diharamkeun ku Gusti Allah. Sebab ieu arak teh jadi budaya. Jadi kanikmatan kangenahan mun langsung diharamkeun engke beusi ieu Kangjeng teu dituturkeun. Lalaunan carana kakarak dikinayahane ku Gusti Allah teh. Dikinayahan bahwa aya bubuahan anu bisa diala saripatina. Ku cara diala terus diperes, sanggeusna diperes, ditenden heula. Bisa ditenden dina duba, bisa ditenden di jero taneuh, bisa ditenden di berbagai tempat. Dalam jangka waktu seminggu, setengah bulan, sabulan ke bakal murumuy merebes kadeuleu mancerna diambean kurang menyengat anu luar biasa. Ta eta Gusti Allah teh dina Al-Qur'an kakarak nginayahan kitu bae heula. Kemudian aya kamangpaatan di samping aya kamadaratan. Di antara kamangpaatanna loba nu ngabutuhkeun haju bisa dijadikeun pasar, bisa jual beli. Boga korma peres jual, boga anggur peres jual. Jadilah kahirupan. Dikinayahan kitu be. Kebeladina terus diararinum ku urang Arab luar biasa muntas minum matana molotot beureum. Geuleuh pamajikan ge sesentak bae sebab kadeuleuna pamajikan teh lain pamajikan kadeuleuna kos hulu onta. Watunyana molotot luar biasa. Mitina pas kitu tah ge sadar bebeja pamajikanna ka. Ai tadi kunaon molotot bae deuleu saha? Nelekula molotot teh jauh sia mencara ngomong urang mah dicikupakeun we heula padahal Arab. Iya molotot ka sia. Ai tadi kakak mantes di mana asup ka jero aju molotot. Ye, dedeulan aing jalain sia onta. Oh, paingan. Tah ieu yang nusak marah bae teh kos kitu. Wah. Col dibelah we tandai kadenge. Mantas mabok teh aya jelema teu hudang-hudang ti magrib datang ka subuh datang ka magrib deui. Wah, cek si dina Umar kok kieu sih. Nu marabok teh padahal nya lagi mabok keneh. Kok kieu sih nu mabok nya lagi mabok keneh.
Kadenge deui belaki dulu mabok teh walah, barang mabok teh ngomong ngaco. Ambalaya ngomong teh terkendali teh kontrol. Naon bae diomongkeun ku manehanna bari ngabudak. Ieu sungutna. Wah, cek si dina umat kieu nya. Marabok. Belah kulon gitu keneh. Di daerah eta kebon kalapa nu marabok di Arab. Cerita Arab mah lain kebon kalapa. Aduh, Gusti Allah nu marabok teh karar itu bae teh. Sayyidina Umar mulai bagus ya mabok teh aya. Sanajan dirina masih keneh resep kana mabok. Cek Sayyidina Umar teh ada ya teh. Ngadoanya na ka Gusti Allah. Allahumma bayyin lana fil khamri wal maisir bayanan syafiyan. Allahumma bayyin lana fil khamri wal maisir bayanan syafiyan. Allahumma bayyin lana fil khamri wal maisir bayanan syafiyan. Turunlah ayat ti Gusti Allah melalui malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi cuman itu naon gitu ngaranna ngan kabahayaanana aksarum min nafihima yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir. Turun ayat itu. Wahai Muhammad, bakal naranya ka anjeun sahabat-sahabat tentang arak jeung judi. Bejakeun kul fihi ma ismun kabir. Dina arak jeung judi teh dosa gede, cuman aya kamanfaatan. Ngan kabahayaanana, kamadaratanana leuwih loba tibatan kamangfaatanana. Mulai sahabat teh sawareh aya anu eureun minum arakna lantaran ningali ismuhuma akbaru min nafihima. Wah, dosana leuwih gede tibatan mangfaat. Sawarehna masih keneh nginum bae lantaran aya keneh kamangfaatan. Sawareh nginum, sawareh eureun, sawareh nginum masing-masing. Wah, cak Sayyidina Umar can kabeh, can sepakat. Ngadoa deui Sayyidina Umar. Allahumma bayyin lana fil khamri wal maisir bayanan syafian Gusti. Pangjelaskeun ka abdi sadaya tentang arak jeung judi kalawan penjelasan anu mantep Gusti. Tidinya Sayyidina Umar ngaduana pohara jasa pas harita beurang-beurang eta aya hiji sahabat ngundang rekan-rekanna. Begitu daratang di antarana ayat Sayyidina Ali karramallahu di Madinah. Orang datang kadinya disadiakeun minuman. Atuh urang Arab. Wah, iya mantep cekeun ieu. Ngaridung. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Geus boga Sayyidina Umar mah. Eta teh jawara ahli sorga. Awana nginum can diharamkeun, si ade kuari ahlian, cabok sia ku aing. Keur carita ayat. Baheula meme dihareup ke can diharamkeun. Minum sih. Kabeh ngarari. Wah, seseuria wah. Dur maghrib azan. Allahu akbar beres sampai ngalala wudu. Sayyidina Ali titah imamnya Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Maghrib mabok atuh kencang sorana.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim sampai waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Cak itu kan kieu. Ayat anyar deui tah naon ieu? Biasa adalah a'budu ma ta'budun ieu mah a'budu ma ta'budun. Wala antum a'biduna ma'bud ieu mah wa nahnu na'budu ma ta'budun. Jadi kafir deui urang ieu. Beres dilaporkan ke Kang Ye. Rasul kuna. Waduh, salat maghrib acak-acakan emang ayat anyar. Kumaha gitu. Mantu gua imamat. Aju kuliah. Atuh kuliah mah geus dibaheula pan anyar ge geus lila. Atuh ieu mah kieu ieu coba beusi kura can ngadenge ayat ieu. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Ah, cek kageng kok kitu amat. Eta minat tutuan. Sehingga Umar baik kacau ya. Ayat kok jadi kieu ya. Doa deui Sina Umar ya Allah, Allahumma bayyin lana fil khamr wal maisir bayanan syafi. Turun deui malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi urang. Ayat turun. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. Nuntut tah. Wahai jelema-jelema nu arariman, la taqrabus sholata ulah sok ngadeukeutan salat artina ulah sok salat wa antum sukara ari anjeun keur mararabok mah. Hatta ta'lamu ma taqulun sehingga anjeun nyaho kanu diucapkeun ku anjeun keur mararabok moal beres salat eta. Mulai ku ari aya jelema tah mabok ti isuke magrib cageus. Atau penting tas isya mabok subuh cageus. Jadi salat teu mabok. Belon urang Arab sarua. Belon urang Arab mabok tas isya rame-rame mabok. Wah, hahaha. Kita subuh macam geus cageus. Salat normal biasa. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Mantap. Itu mabok berarti. Geus penting bae urang mabokna. Mabok keneh penting doang. Berang mah ulah sebab aya zuhur aya asar. Ini sebab penting. Isana cepat ba isana cepat. Jam 7:10 isya. Langsung mabok. Subuh cageus. Aman. Pasti penting aya deui sahabat nu ngondang. Mabok. Begitu mabok ngomongkeun sahabat Ansor. Atuh Ansor ngomongkeun Muhajirin. Tidinya kapan manggang embe disebut embe guling. Lantaran padu omong dicopot rahangna, dibabetkeun juager bae. Menyon ieu. Aduh, ibu maksud bebeja ka Kangjeng Nabi saat. Kunaon eta menyon teh Kangjeng Nabi? Babu. Di babok geus kur babok. Sina Umar nya, "Wih, jo teh menyon setruk beureun sia mah." Lain setruk di babuk, pan babuk datang ke menyon gitu. Atuh, kurahang embe, cakena teh. Teu kira-kira ira, itu dia jadi menyon ge cakena ieu. Waduh. Sidina Umar ngadoa deui we. Jelema gede ngadoa ka Gusti. Allahumma bayyin lana fil khamri wal maisir. Bayanan syafian ya Allah. Turunlah ayat. Ieu nu kuari ieu. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام paten geus ya mah ieu. Geus paten ieu mah ieu. Haram total ieu. Aita tadina maka karak abang lame doang Gusti Allah mere kinayah. Nomor kaduana yasalunaka anil khamri wal maisir. Ditambahan bahwa didinya teh aya dosa nu gede ngan aya kamangpaatanana turun detik
kuari mararabo keneh ngan aya waktuna dina waktu salat mah calalager peuting doang. Nah, kuari masih keneh bahaya keneh bae sakaligus kakarat Allah ngaharamkeun secara total. Masya Allah. Urang ge lamun nganasehatan anak ulah sekaligus. Termasuk nganasehatan anu kolot ulah sekaligus. Lalauna kege leuleus hatena. Mun marah tanu kolot, urang nyandung ieu kita dikanu nyandung. Dari nu nyandung marah tanu kolot teh. Sabar. Ulah sabar. Ulah ngomong urang. Iji. Dibadugan ku nya cicing bae. Merakat sidak sin nukut tunggal. Karak geus beres, karak ngomong. Ai marah teh atuh sok dikeluarkeun kabeh. Batur ge boga marah. Atuh ulah henteu kada. Eta mah hawa nafsu. Mulai deui berarti sia. Tah, saya. Tenang, urang dua teh ajak deui ku urang ngabaso. Kita tejokeun beulikeun selong. Beres. Biasa bae orang cilir. Udah tangkat tegilir. Cilir biasa. Balik situ pan marah deui dah. Salah udah. Engke ge nyana ge capek. Seetik tah. Ka atuh geus kos kieu mah nasib kula meureun. Nah, ieu nu ditunggu-tunggu ku aing. Si gua kemarin tulisanna di ditu lah, geus. Kandung mah sekarang penting adil we, Kak. Tuh aing kira teu adil nah. Ya aing mah adil. Geus geus kitu mah geus kula aja capek beuheung ya kitu-kitu keneh. Nah, itu masalah. Penting adil we tuh kan. Bari menjieun catetan. Berapa we? Atuh sih aya ngagebara. Geus 2 poe. Ai, 2 poe. Tulis jadinya tulis. Jadi pacaran nang iya, tulis bae ku sorangan. Tulis 2 poe di nu kolot, 2 poe di nu orang. Uang napakana sing adil. Ayo sabaran. Itu limbah gede kene. Tenang bae, bila perlu dibere epana gua ing sia. Ayo sabaran. Sampai 1 juta. Letik deui, 1,5 juta lah. Bener Kak? Ayo. Pokoknya mah malah ya, mislet jeung kakak mah. Catet. Bebeja nya kata tetangga. Lah, salaki geus ara rese. Mendingan kurang. Lamun diadilkeun bae. Geus tulisanna meureun di dituna. Aduh, mantep jasa. Greget nih bika mau ngomong ku situ, greget. Ada geus kuat. Jadi sekarang itu, jasa jangan dititahan ge nyandung, anu nyalin aletik mah jangan teu bae. Sana jangan teu dititahan ge, dititahan ai dasar buringas mah nyandung bae aja. Olol teh mah. Nanti mah keur carita, nu bagus mah tetep ulah. Anak teu kaurus. Bangun handek, bangun arendek sih sia mah. Anu kieu awe teh. Kiai. Salah kieu anu mending lamun geulisan ti kula mah. Jak cenah mah mandang geulis lain atuh. Pan aya anu geulis tapi teresep, aya anu teu pati geulis tapi menggairahkan. Beda-beda kan selera ngaranna ge atuh. Mending cenah mun geulisan ti kula mah joben cek cenah teh. Geus lain jorede joben. Si kupa mah joben. Geus hiji nah, aya anu kieu. Ya. Kiai cenah. Eta nyana nyandung kurang kolotan ti kula. Kula mah kuari kan kakak umur 30 mah nyana mah 40 tahun mending. Cek kula mah tuh mendek nyandung mah kaparawat. Nggih. Bohong eta. Bener dah nyandung mah. Deh keparawan. Kiai, salah si nyandung. Geus kolot teu pantes. Kayang urang mah nyandung teh atuh nu sarua jeung kula kaparawat tadi. Bener nanya kaparawan diomongkeun kaparawana teu pantes lagi kolot-kolot kaparawan teu kumaha mau incuna
Giliran mereka kolot. Cek urang mah tuluy jantung mah kagok, mani ka parawat teu kiraha benerna sia. Hideung diomongkeun hideungna, kolot diomongkeun kolotna, ngora diomongkeun ngorana, moal beres. Mun deuk mah ayo bae geus. Mun bisa mah ulah. Ngaji terakhir beda ya. Aduh, Masya Allah. Ayat kahiji, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ayat kedua, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Ayat katilu mah paten ieu. Ayat nu pertama nama sakadar kinayah doang. Iyalah. Ya ayyuhalladzina amanu alladzina isim mausul amanu silah nawal mausul fi wal mausul masilati tiqwatil mustaq sarwajin mu'minun ya ayyuhal mu'minun wahai nu arariman di mana bae ayana laki-laki rek awewe di Arab di Asia baik di Eropa Australia di mana baik termasuk pasar kemis Cikupa Balaraja sarua hitam kamu minin jadi berarti kafir lah atau sabora emangnya nama tararanggung hirup teh tanggung hirup di dunia di akhirat pajak neraka terus apa dok ada zina ada judi mah enggak kaitanana hukum ieu mah talukna teh ka jelema nu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khitab ka mukminin wahai jelema-jelema nu iman di mana bae ayana ya innamal khumru wal maisiru wal ansab wal azlam eta make innama cek tukang ngaji nahu mah innama teh asalna inna ari inna teh amil nawasib mun dina amil ma annawsani hurufun tansibul isma faqat wa iya sitatu asami inna wa anna wal kana walakin walatana ya inna li inna anna la talakina la kana humana mun dina alfiah namanya jadi amil nasib zaidun qaimun utawi ki zaid iku kang ada zaidun jadi mubtada qaimun jadi khobar jawab inna atuh berubah ku ari mah zaidun tadina jadi mubtada rafa ku ari mah jadi isim inna zaidan qaimun disebut amil nawasihul ibtida. Engke mun urang ngaji alfiah mah aya nawasihul ibtida subro aya nawasihul ibtida kubro ya beuki ngajeroan bae Pak mantap cak aing mondok sia atuh ini geus ngaji mah geus santai wah ya heuh nya tuh ingat deui kamari mah poho bae ingat deui jadi inna teh amil teh artina tukang marentah istimewa nu tadina ngan saukul subutul qiyam li zaidun qaimun eta teh jumlah ismiyah barang ditendeunan inna mantap jumlah ismiyahna teh kataukidan tadi mah ngahartikeunna ari ki zaid eta nangtung hukum nangtung tetep ka ki zaid buah bener buah bohong sebab eta mah ngaranna khobari jol inna ieu medahkeun kana takdir nyeblok luar biasa netepkeun kana hukum kiamna tatap kaki Zaid warima ngahartikeun ge teu meunang sambarang mun tadi mah ki Zaid eta hukumna nangtung ku warima sueuh nya nangtung make sueuh nya ngaji teh kos kitu teh make nya sebab kaparentah ku inna berarti kiai teh berarti inna teh kiai sebab tukang marentah kiai teh inna teh cek inna teh Zaidun, ulah Zaidun diropakeun aya aing. Zaidan sia mangga nurut. Zaidan teh teu meunang dibaca ropa. Mun aya nu maca inna Zaidun qaimun teu mondok. Mun dibaca inna Zaidin qaimun teu masantren. Lamun macana inna Zaidan qaimun, ieu mantep. Bisa dijadikeun minantu.
Santai. Jol bae emak. Ina ditendenan emak. Ayo ieu ngalalaga Muhammadiyah ieu mah ya. Saya Muhammadiyah ngadu jeung aing. Aing bangsa lain Muhammadiyah mah kajen geus, sama sakalian teu bisa nya mah. Muhammadiyah sok ngalecehkeun kanahu segala naon. Ayo ngadu, teu kudu jeung aing jeung santri aing. Santri nu mana? Nyaho teu bari sakabeh ja. Atuh santri aing nu ngaraji mingguan nu panu kiai eta. Langsongkeun, efek teu becus. Aduh, kalau bawa mah atuh. Jol be emak kuari dibacana innama balik deui kuari nu tadina inna zaidan qaimun barang katempelan ku emak zaidan balik deui jadi innama zaidun qaimun padahal emakna zaidah disebut makafah tambahan deui ku Ibnu Hamdun mah makfufah jadi makafah zaidah tapi pangaruhna ina nu tadina nganasabkeun lantaran aya emak berubah total kuari mah jadi inna ma zaidun qaimun geus nu tadina inna asupna khusus kana jumlah isnya barang ditendenan emak kuari bisa laluasa asup kana jumlah isnya asup kana jumlah fi'liyah ngadak di dia innamal khamru wal maisir isim diandap mah diandap oke innama yuridu syaitanu tuh innama yuridu syaitanu ayyuki'a tayeu kula nu mantak nyaritakeun innama nu isim aya nu fi'il aya geus dicaritakeun di dieu abeh nyaho mantak asup kana isim jumlah ismnya innamal khamru wal maisir jumlah fi'liyah innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainahu bisa mantak lamun kiai geus nyieun proposal nyana bisa asup ka dia tadi itu. Geus bisa asup ka ditu ya kiai tak kiai proposal tanu pas kitu tah. Nya atau kiai Golkar. Eta kiai Golkar teh inama. Ina kasupan ku emak, kapah ngaranna. Makbubah geus teu amal deui nya nama. Asup jeung bupati, ngadoakeun bupati antep kadek datak ka ngabudah. Jadi maksudna mah lain ngadoakeun ieu, nu penting nyawa nu di luar naon eta hubungan sia ngajina di luar boleh dibejaan we budak ieu we bukan aduh Gusti Allah ngaji inama pegang atuh inama doang eta carita nahu tapi diasupkeun ke ilmu bilaga ilmu ma'ani innama termasuk adat qasar tu ada watul qasi illa innama atpun wa taqdimun kama taqaddama jadi kumaha lebah-lebahna cek nahuma nu tadina khusus asup kana jumlah ismnya kuari lantaran aya ma'an inna nah ieu jadi asupna kana jumlah ismnya jeung jumlah fi'liyah silakan selama tulisan inna jeung makna ngahiji beda deui jeung isa inna ma jadi ma mausul sama kos kitu mah lain deui aturanana engke ka dituna inna ma tastaqim lain deui cak nu teu ngaji puyeng amat aing ge puyeng komo sia aya carita hese na ngaji carita macana ge hese nu mantak boro-boro deuk motor Quran jeung hadis bejakeun ka Wahabi bejakeun ka Muhammadiyah cacakan inna bae ge tah aya emak jadi innama asupna jadi bebas ku ari mah kitu ge selama nulis tangah hiji lamun nulis na misah geus lain deui urusan anak engke ka dituna masyaallah bisa engke makna teh mak mausul bisa engke diasupkeun kana mak masdariyah panjang lalakona ngaji emak bae ge atuh urang mah nen doang sih mak nen aduh digilekeun mah ka ilmu bilaga ieu innama lain sambarangan lantaran fungsina termasuk kana adat qasar teh engke sabagi opat wah jadi panjang acak-acakan ambalaya ka dituna nah ieu Al-Qur'an make innama berarti ieu paten medahkeun kana taksis berarti qasar geus qasar teh aya qasar sifat alal mausuf aya qasar mausuf ala sifat
qasar sifat alal mausuf teh engkeun kabagi qasar mausuf ala sifat qasar sifat alal mausuf kabagi deui. Mantap ge bingung ka dieu. Kumaha eta? Ieu mah ngalalaga Muhammadiyah. Jadi ulah sok sambarangan. Awas ya. Nyokot hukum di Al-Qur'an moal kana hukum aing mah jeung Muhammadiyah. Ieu tangga ku aing sia. Mun sia kan jago ulah ka aing. Awas ya. Maksudnya mah aing geus sieun ka sia. Dilecehkeun sia ku aing. Kita ngaji deui ku aing moal samak sia di dieu. Aing greget biasa. Quran hadis, bacokak doang. Pugut teu becusna naon. Nanaonan. Ulah sok nuturkeun Muhammadiyah jeung PKS. Acak-acakan engkeuna maur ka ditu teu para ruguh ya. Sing tegar urang nyeklan mazhab lantaran nu bisa digoyang-goyang ku Yahudi, orang-orang nu sekarang itu. Anu tegar di luar negeri, di Irak, di Iran, di Yaman, nu tegar teu bisa kagoyangkeun ieu di negara secara internasional adalah Sunni. Heseun Yahudi ge. Madak di Indonesia teh deuk diyahudikeun, deuk dikristenkeun, masih kena loba pondok pesantren nu salap eta doang nya nu eungap ngahareupan pondok pesantren salap. Sebab salap mah dibere ku bupati mungeun, ai leutik mah. Ai nu modern mah emangnya doang geus parantina, entah malah maka ditu. Marah malah maka bupati ke gubernur, tapi pesantren salap mah awas dibere sendal, jangan naon sendal. Hayang aing mah. Diberi baju, ya sepira baju. Diberi behas, sabira behas kabalikan aing. Hayang naon atuh? Nopa. Lebih jahat berarti. Masya Allah. Asal geus beunang diberi kos gitu. Mal beres. Bensin bisa jadi haram. Rokok bisa jadi haram. Ulama lain beuki ngarokok, ngahukumanana nu bener. Makruh bae, haram. Ulah sambarangan hukuman wa Allah, ulah maksakeun. Ai rokok diharam-haram, ai kredit dihalalkeun. Cabok-cabok kiai kos kitu ieu. Tebeskeun. Teu bisa ngaji sama kiai. Kredit halal, ai ngarokok haram. Ku aing mah lain dikerekem, diserekeun ku aing. Kena ngagedean. Aduh, ingat hukum teh pada calangap bae. Dan nutulkeun Al-Qur'an. Paling ngaji geus sabaraha tenang. Wudukna tadi 2 piring kan. Innamal khamru pasti. Mari mah make pasti. Kiai ge sok ngahartikeun di lembur-lembur urang kiai urang pasti. Make pasti berarti geus teu ngagigeg deui pasti. Di aya lian pasti. Hukumna minum arak. Pan bisa nginum badina mah khamru mah pangeureun kana zat. Bongana kadieuna tafsiranna al-muskir alladzi yukhamirul aqla. Eta berarti kana sifat. Ada kos gitu ngahartikeun kos gitu guys. Emang kumaha gitu. Mantak ngaji teh hese. Nu kakarek tahun 2 tahun mah pesantren teh hese. Tah namun geus aya 10 tahun we kok kieu beta ustad teh di imah ya. Bener. Tanyang ge naon teh? Puyeng aing ge. Suga teueuhan ngarti lain buku. Puyeng sarua. Aing nurutan kiai besok kikian. Aduh ya Allah ya. Al-muskil alladzi yukhamirul aqla. Anu ngamabokeun. Minum berarti. Bongan al-muskil Imam Jalal. Anu ngamabokeun. Anu nutupan kana akal. Ngarusak akal. Eta adalah homer ngaranna. Dek dibuat tina naon bae. Dek tina anggur. Dek tina korma. Bakat aya perbedaan. Mazhab Syafi'i. Mazhab Abu Hanifah. Mazhab Maliki. Mazhab Hambali. Tentang homer. Geus tamak geus diheula geus dibahas. Kuari mah geus jadi bae. Kullu muskirin haramun. Geus kos kitu bae pokona mah setiap nu ngamabokeun haram bae. Sakitu bae geus kesimpulanana. Pembahasan homer geus dina yasalunaka anil khamri wal maisir. Perbedaan antara mazhab anu opat, pembahasan dina ta'rifna doang. Ieu mah geus bae. Kullu muskirin
khamrun wa kullu khamrin haramun. Yang tujuh, kullu khamrin haram, kullu muskirin haram. Tiap nu ngamabokeun haram, jual bir. Nah, coba usia jawara minum. Ya tuku kiai bemoing haram. Ieu mah lain haram lain can nyaho. Minum usia, barang diminum kunyana. Ipan jadi seserian gitu berapa kunti anak. Mabok. Oh, berarti ya, bir bintang haram. Bir bintang haramun li'annahu muskirun wa kullu muskirin haramun. Yuntiju bir bintang haramun. Mensen haramun li'annahu muskirun wa kullu muskirin haramun. Yuntiju mensen haramun. Kolumbus muskirun wa kullu muskirin haramun. Yuntiju Kolumbus kawan tak budak kosong meren haramun. Aduh, Gusti Allah. Nah, dan lain-lain sebagainya. Asal mabok bae. Nu yuhamilul akla. Naon bae haram. Sing hade tah minuman-minuman nu ngerobah akal haram. Mulyana manusia ieu adalah ku akal. Sebab cek Syekh Burji, manusia eta hewan sarua bae. Munding, hewan, sapi, hewan, embe, hewan, ayam, hewan, manusia, hewan. Ngan bedana, ai insan mah hayawanun natikun, ari kuda mah hayawanun sohilun, ai himar mah hayawanun nahikun, dan lain-lain sebagainya. Insan natik teh lain ngomong, mudrikun idrokan kasiron. Artina, nyana teh loba pangarti jeung kanyahona, berakal teh ya. Nu mantak akal ieu adalah merupakan suatu mulia papadana lantaran bisa naik turunna manusia adalah ku akal. Akal teh teu meunang dirusak. Asal rusak akal teu meunang jadi RT acan edan ngaranna. Ya akal ye. Masya Allah, makin luhur akalna makin mulia. Makin luhur akal makin mulia. Makin luhur akalna makin mulia. Nu matak akal teh ku urang wajib diraksa. Ketika akal teu diraksa, dirusak akal ku mabok. Aya sanksi di negara tewak. Jilid 80 kali jilidan. Polisi panggil, cokot jelema ngarusak akalna. Lantaran lamun nya ngarusak akal di negara bahaya. Keur carita di lembur, kotok bae akunya. Ya, kercarita pegawai atau gak rusak akalnya, bahaya korupsi makin menjadi-jadi di mana-mana akibat akalnya rusak. Telak, jilid 80 kali jilid. Jadi itu ayat telak, jilid. Jadi itu ayat telak, jilid. Kebenaran anu delak lagi. Jilid, kada sanksi. Ya akal. Tuh gitu. Masya Allah. Jadi haram hukumnya nomor kedua wal maisir. Maisir para al-kumar. Hartina kumar teh tarohan tumpangan. Ndek kumaha bae bentukna. Setiap amal-amalan nunguntungkeun lina parin wa khasarah lina parin akhor bahwa kumarun. Tiap amal anu nguntungkeun lina parin wa khasarah ngarugikeun lina parin akhor bahwa kumarun. Judi berarti wa maisir. Ndek kumaha bae eta mah? Contohna ndek make seperti satranji, ndek make nardi, kartu-kartu atawa anu bulet-bulet anu aya luhurna beureman hideungan teh naon garang-garangna? Naon garang-garangna? Ya nyaraho aing nyaho. Koprok teh nu kitu ngaranna. Tah eta teh judi teh nu kitu teh. Nya koprok teh cimplong teh rolet teh. Tah eta teh karena nuripun lina parin kosahatun lina parin nguntungkeun sebagian ngarugikeun sebagian umar teh. Tah eta teh lu kos kitu ngaranna judi. Jol koprok haram. Sebab eta teh termasuk kana nguntungkeun sepihak karugikeun sepihak. Al-koproku haramun. Gitu aja.
Haji mantek baca kos kitu atuh. Ya nahu amalun rabihun linaparin wa khasaratun linaparin aghar wa kullu amalin kadalik fahuwa humrun yunti fahuwa haramun yunti ju al-qabraku haram. Nah, ieu si cimplong. Cimplong haram. Jadi hukum dia kalau kita teman-teman kudu bisa ngaji mantek. Jang naon, jang yeun muqaddamah sugro, muqaddamah kubro, kudu ngaji usul fikih. Sebab usul fikih mah engke aya elat. Aya makis aleh jeung aya elat. Ari dina ilmu mantek mah lain. Muqaddamah sugro, muqaddamah kubro, hadwasat natijah. Beda ngan engke kadang-kadang mah kitu-kitu keneh ngan aya dina mantek mah umum, ari da usul fikih mah aya hukum jeung elat. Al-hukmu yadurru ma'ul ilati ya wujudan wa adaman. Mata wujidatil ilat, wujidal hukmu wa ma tantafatil ilat, intafal hukmu. Waduh. Yang atuh ngondok cak aing. Teu mondok mah jeung bisa. Lantak lamun ngadapang bae tadi pondok ditanya saya geus sabaraha tahun 10 tahun. Geus kebal amat can sakumaha eta. Can sakumaha ngaji 10 tahun teh can datang teh kadinya tah. Kakarak dipagahan sakieu deung ku kiaina tah sakieu. Mondok mah naon eta sakieu? Ya betul jauh pajar nyolok deh. Masak, lamun masak hayang bieting ulah gitu. Berarti ulah caina sakieu. Isikan kosek-kosek piceun, kosek-kosek nah kuari caiat. Sakieu tak ta eta ngaranna pas. Lah cara dilobakeun bae engke geus ngabalak dipiceun, energi atuh. Artina eta teh pemborosan. Pemborosan atunya minyaknya waktu teu beres eta kos gitu kudu dipiceun ka ditu teh sakieu cet mantag lamun aya budak datang ka imah geus bisa ngajeunna sakieu mah cak abana anak aing jadi kieu cenah ieu nah beda ka indungna sakieu naon ya aku colok peuleun tinggal nu di luar we naon sih eta cak aing ngaji da ulah di luar di jero nu di jero ge hee saparo Masya Allah karim naon tadi sakal cimplong haramun lianahu amalun rabihun linaparin wa qasaratun linaparin aghar wa kullu kadzalik bahwa haramun yuntidu cimplongu anu sok dikieu-kieu teh naon ngaranna atuh heuh nu sok aya anu kembang ecengan da kartu naon ngaranna nyarahoan heran eta sarua judi kene kita mah puguh sama kobrok, rolet, cimplong, kartu eta mah kok gitu geus jelas sama emang judi kuari mah nonton main bola Brazil. Si aing nonton doang mah bantu rame taruhan ayo guys berapa duit sih ayangna 2 juta embong aing 2 juta letik teh motor aing eta santri eta santri motoran teh kelas santri atuh kelas bupati mah Pemda mobilah eta mah kelas santri mana Cikupa eta bos saudara itu Pak ya guys nu 1 jutaan nu 2 juta nu 5 juta nu motor nu mobil ya sok Prancis lawan mana kada Brazil lawan mana ngomong atuh sia tak caritana ayo guys aing nyekel kitu nyekel Brazil ya aing Portugal guys ayo jadi guys nah menanglah caritana Brazil ayo ka dia 2 juta judi kene sebab eta teh nguntungkeun sepihak ngarugikeun sepihak ya lamun urang nyaho ko edahna atuh babaring eta teh kok kitu judi teh eta teh ngaranna kok kitu judi eta mah terlalu hese teh geus terlalu hese aya nu reuneuh tatangga
Ayo, ulah kagok kurang. Naon? Sia nurine tetebakan ayo sia. Cak sia lalaki teh bikang teh. Ulah nanyakeun USG na. Ulah ayo mun sia bener aing mere ka sia 5 juta. Mun aing bener 5 juta. Ayo balik. Cak aing mah lalaki, cak aing bikang. Ayo nungguan ireuneus na tolol teh. Nungguan lahir. Judi kere sakot itu biasa judi mah. Di mana bae bisa judi? Ya Allah, geus puguh pamarentah urang mah pejudi kelas berat. Di mana? Atuh nyaho koedah kos kitu nguntungkeun sepihak merugikan sepihak judi. Bakal ambalaya mun kukula dibukakeun ieu di negara urang. Judi malulu. Judi malulu, proyek judi. Partai judi. Judi malulu geus kadituna teh judi dan judi. Masya Allah. Kiai kang dukungkeun ye calon lurah. Aya geus itu masalah. Kieu bae. Mun menang kiai ge bakal dibere ku kula. Nya motor geus. Anu kos Vespa teh Scoopy. Eta kiai na kudaek bae deui. Eta kiai keur judi. Salat sia kiai tetep cali datang ka husu bae ge. Aing mah wani tarohan. Kiai anu mendukung kemudian mun menang bakal dibere kopi tetep cali datang ka husu bae ge. Gara modar sia kiai mun teu dibebaskeun ku malaikat Zabaniyah. Yo, emang kumaha gitu. Ngisi tungguan bae cek malaikat. Kiai kitu amat sih. Wah, ieu kiai proposal ieu kiai. Judi teteh asalnya koedahna bae judi. Asalnya koedahna tadi koedahna kitu muskir haram. Mana bae nu mabok haram. Ya, kadaharan. Lamun kadaharan teu ngamabokeun, yakni ngangeunakeun goiri muskiratin. Atuh halal, Cau ambon halalun lianahu geru muskiratin wa kullu geri muskiratin fa halalun yuntijo cau ambon halalun. Genjer halalun asal geus nyaho bae geus kok kitu. Nah ieu ge tajudi teh kok kitu mantak waniun kiai nu nyaho koedah mah judi sia kajen kumaha ge. Kan judi mah cenah kartu, teu nyahoeun tama, teu nyahoeun koedah tama kiai kos kitu. Mondok deui sia. Biasana Kiai Muhammadiyah Wahabi tama kos kitu mah. Teu nyahoeun teu mondok. Ai kiai ahli sunnah mah anu geus nyahoeun ngan poho deui ka dituna. Di judi. Biar Rudi we tumpu nauzubillah min. Ulah ieu keur carita doang sing hade. Dibuat di dia. Ieu mah ala kadar bae lantaran geus baheula innamal khamru wal maisiru judi tilu wal ansab beda ansab tetapi di dia mah ditafsiran ku asnam mah eta adalah patung beda ansab jeung asnam ai ansab mah patung guairu musawwaratin can dirupakeun kakarak ngegelempeng bae model di Arab gede encan dirupakeun kakarak ge disemi-semikeun eta ansab aya anu geus dirupakeun dipatungkeun aya mataan aya irungan aya ceulian aya eta ngaranna asnam tapi akur bae dina pada disembah sesembahan berkorban untuk sesembahan haram hukum berkorban jang sesembahan patung, sesembahan batu, sesembahan kayu, sesembahan berkorban jang sesembahan urang, jang sesembahan manusia haram ansab ngaranna eta haram hukumna. Di Arab mah barang beli minyak jang hubal jang lata jang manat beli onta dipencit jang hubal jang manat jang lata eta ngarang-ngarang patung ternama eta nu bisa kiis sorangan teh baheula bisa kiis sorangan teh eta. Nah, eta lah disebut nyuguh nah kanu kitu teh disebut nyuguh di urang mah henteu aya kos kitu mah ngan nyuguhna kajim dekajat supaya ulah hujan meuli rokolisong rokolisong na didinya judi cucuran 5 rokolisong na ge kudu 9 bae rokolisong 9 cucur 9 apem 9 didinya teh uli 9
1159 bejeng gelasna aya susuan 9 kopi susu dan lain sebagainya ditenden dihadapan tangkal cari ingin diintip ku budak dideleukeun bae teh balik anu nyuguhna disedot ku budak menang 2 jam kadinya ditu didahar ku karuhun urang anu ngadahar anu ngintip bae urang pajar karuhun ku nya tolol kabehan kan nyuguh mendak di pabrik teh aya mencit sapi jang karuhun mencit sapi jang jin haram ansob teh kos kitu kumaha tuh cenah kiai jakula ustadna dipanggil ka ditu mencit niat naon bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim mun kadengieun ku bos bismillahirrahmanirrahim dipecat gua pecat lu kiainya jadi apa tuh gua kiai gua dipecat sama lu nah, temenang, kudu eta bae demi ngagegeh di dieu yang rasa haram temenang di dahar haram temenang di dahar aja cenah huluna teh kudu dipendem haram ansob teh pokona mah mencit kotok jang cin lugu ngaran haram yang karun, yang uyut, yang iang. Eta nu kos karan itu bangsa dedemit. Kurang telep dedemit. Hahaha, ayo orang Sunda menyebut dedemit ya kurang telep tapi lamun orang Solo dedemit. Ya nama yang papa. Atuh emang pagawean pusat lawan aja kok kitu nya nama kuta-kuta. Dah. Eta. Jadi telah dipencit yang patung, yang hubal, yang kayu, yang jin, karuhun, eang, dan lain sebagainya. Eta antop haram. Date hukumnya. Masya Allah. Sini ada. Wal azlam, mujin azlam mah panah. Didinya engke ditendenan ngaran sanggeusna ditendenan ngaran engke dihareup ditendenan deui ngaran sanggeusna ditendenan ngaran engke ditancepkeun ka ditu ku ahli manasat kena mana itu teh lamun jaya bisa dilaksanakeun lamun teh jaya ulah dilaksanakeun atawa dikocok-kocok mana nu kaluar anak panah nu aya ngaranan jaya jeung teu jayana. Ya, bakal nguntungkeun jeung teu nguntungkeun anak. Urang Arab biasana kitu, kami dek bisnis ieu teh coba urang ka ditu heula ka Baitullah. Di dinya aya azlam. Sok dikocokkeun ka ieu kocok bet keluar. Oh, ieu rugi bakalna teh jadi. Isukna ka dinya deh kocok. Oh iya untung jadi atau ditancepkeun ka tu. Nah ieu azlam. Ta eta teh kos kitu ngaranna haram. Eueuh nu kitu mah di urang mah ngan aya ge dukun. Cabul. Datang ke dukun coba ya kula asena usaha kieu bae. Sangaran. Dedi. Ana cara gadada sawah. Ana hiji cadu berarti luka opat. Dedi berarti casi aya. Ka berarti kas. Jadi kieu bisa aing ge jadi hukum saka pengontung. Mari teruskeun ku aing. Kadi hijikeun akalna dedi. Oh berarti sia mah ieu dagangna kudu aya dean. Atuh nu aya dean bae delan daun. Naon deui eta kadinya tah. Tah eta kos kitu teh eta ngaranna dukun haram. Haram, tetebakan di ditu nama azlam. Dikaedakeun cara tadi ngundi nasib melalui kodah, nguji nasib melalui koprok, melalui gitu. Naon gitu ngaran tadi? Lain di naon gitu ngaranna diundi, teh haram. Dikocok-kocok kos kitu teh azlam, teh asalna kos kitu azlam, baik make panah maupun make alat dan lain sebagainya haram. Nah, kuari mah urang arisan wae aju, urang kocok kaluarna azlam.
Datang orang ka dukun supaya yang keluar teh heula sok kumaha carana ke azam haram. Geus puguh tahu buntut mah. Urang nyatet di dinya terus supaya tepat. Kumaha kitu kan? Gitu kan? Nomor kumaha kara? Ngomong atuh sia si Osokban. Baheula mawawah we. Julotre, buntut dan lain sebagainya. Judi ngundi nasib geus tu tadi judi ku ari mah ngundi nasib dek dagang dek kawin ge nanya dek kawin teh ya kawin itu tatanya ka mana mah tadi itu tuh ke Gunung Karang Jawa amat mah ke Gunung Karang di itu aya di mana naik sia kadinya ke Menggol tadinya kan aya tah letik mah bangunan kabelah itu aya sumur tadi dinya tah sia nanya tadi dinya tah pancet ke jeung ke nyahoan kadinya cenah ge cak nu kaditu eta didinya tuh nyatanya ulah geus palingan mendek ka ustad setempat bae ka kiai Assalamualaikum Waalaikumsalam kula nek nikah atuh nikah mah gerader gitu minta doana be supaya mulus rahayu bogos ya bogo ai bogo mah hayu geus terusin bogo kira-kira na bagus tante ai sia bogo mah tuh bagus bae ente coba hitung-hitungan gaya atuh pokona nu penting mah bogo ya na siap itu na siap sugan jana ka ditu nu beusi pepegatan atuh geus incuan ge wae pepegatan sulah diomong-omong kok kitu mah ulah diniatan teh geus pokona mah kawin naon atuh jasana jan urang Jawa ge dihitung sedemikian rupa ngaranna sedemikian rupa aju ngaranna ge diakur-akurkeun ieu sangaran ngaranna tadi mana ngaranna teh Suminem keur jadi Sumiati Sukabe tadi mah jadi Suradi asal Subai kabeh Sumiati Suradi nah ge aku wae pepegatan bae su tinggal su sia masyaallah lailah innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam pastina tawalian arak ngamabokeun judi nguntungkeun sepihak ansab berkorban jeung patung azlam ngundi nasib Naila termasuk kanari jisun khabithun mustaqbarun eta termasuk kanari besar tina pagawan anu ijit nu goreng anu kaitung reget jahat keji ditambahin malis syaitan termasuk karena pegawaian setan ku ayana satipu pajetan ibu maka jauhan ku manerijes saya ayah pajetan ibu nita dijauhan berarti al-amru itu al-asufil amri al-wujub iza utlikal amru insyarakal wujub berarti wajib ngajauhan anak nah berarti haram sebab wajib diijtinab la'allakum tuflihun la'alama huruf taroji manawa supaya anjeun bahagia tapi di dia manu dimaksud lain manawa mun diasupkeun kana pan ma'anima jadi panjang jelas nama mun anjeuna yang bahagia dengan pasti maka jauhi ku maneh nu opat tadi hiji arak dua judi tilu berkorban jang patung nomor kaopatna ia adalah mengundi nasib jauhan mun bisa ngajauhan eta pasti anjeun bahagia mun diasupkeun kapan munazarahna jadi enggak panjang dongengna lantaran ngagantungkeun salah kana ijtinab campur jeung elat di dinya bisalah diterapkeun lantaran ieu geus beurang ngajina geus jam 10 eta mun diasupkeun kapan munazarah ngagantungkeun palah make bahasa ala
digantungkan karena ijtinab pajanibuhu tadi nailah bisa jadi panjang luar biasa. Hiji pembahasan eta. Kedua pembahasan rijsun min amali syaitan. Rijs teh ya. Maka pembahasan mazahibul arba'ah. Ieu teh khamr teh arak teh eta najis apa teh sebab bahasana lain najsun tapi rijsun. Dibahaslah ku mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Hambali, Maliki, Hanafi. Aya anu ngan sakadar haram diinum henteu najis. Kumaha dalilna? Aya anu nya haram nya najis. Di mana dalilna? Dan numantak kuari ka dieuna minyak hesprenu make alkohol teh nah ieulah diikhtilafkeun tergantung nyokot mazhabna ti mana. Lantaran bahasa di dina innamal khamru wal maisir wal ansab wal azab rijsun. Bahasa rijsun ialah dibongkar ku ulama. Moal bisa ngabongkar urang. Moal bisa. Tapi rijsun na ieu bahasa Gusti Allah. Tafsiran ku Kangjeng Nabi. Teangan di Bukhari, teangan di Muslim, teangan Sunan Nasai, teangan Ibnu Majah. Ngabahasakeun rijsun tafsiran ku Kangjeng Nabi. Mengarah ka mana ieu? Najis apa henteu? Itulah carita ngabongkar masalah. Nah, numantak timbullah mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali dek hukuman rijsun doang ge rijsun. Naon ieu kedudukan rijs moal anggeus sapoe dibahas make jampul Jawa. Geus datang ka kuarina ieu hesre kumaha tak. Nah ieu mangke urang bahasna nu bagus sama tetep ulah dipake ku urang. Walaupun ayam ada ketuntas sama insyaallah orang ke di bulan Syawal. Mudah-mudahan panjang umur, diberi jag-jag laringkas, sehat walafiat, diberi semangat kurang ibadah ka Gusti Allah, terutama ibadah salat, didukung ku ngajina unggal minggu khusus kadieu, umumna di lemburna masing-masing. Urang giatkeun ngaji ulah eureun-eureun. Can anggeus lantaran panjang kene nyeleukeun rijsun min amali syaitan ditambah innama yuridu syaitan wallahu a'lam. Jadi tutup ngajina make kitab mah tengetkeun datang ka dieu. Ketika di bulan atau minggu harapna orang nyaritakeun bag-bagan puasa. Iraha nurutkeun cek falakot ini hisab koti tanggal hijina. Kemudian atuh jeung lain-lainna. Nya orang minggu hareup insyaallah orang pengajian terakhir teu kudu mawa kitab, urang nyaritakeun urusan-urusan puasa. Supaya orang inget deui rukun puasana, pembatalan puasana, jeung adab-adaban puasana. Wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين من يا الله يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله متشبها علينا فنتبع الهوى اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله.